warga sadaya pribados bade diajar ngabantosan si ibu biasnya bu mohon banget biar kieunya anu baleureum panten dina naonna bu dina ieu nanya dina batang esnya kana mohon jadi lepas ibu nuhunnya bu mohon sam-sam kira iya warga-warga baraya tinggal Abi Mercedes ibu di pasihan langkung. Kami di pasar mah terus langkung pisan ya teh. Ibu sing kagen pas saya anu sing subur. amin Atuh nuhun Bu. mohon mangga Ya janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Kumaha kabarna daramang wilujeng patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di Kampung Palasari Desa Santana Mekar Cisayong Tasikmalaya kangge ningal kaendahan nu aya di palihan dieu hayu urang tinggal sasarengan. Wargi-wargi sadaya di palihan dieu aya ibu-ibu anu nuju manen cengek hayu urang taros sasarengan. Palihan di orang tiasa ningal kasuburan alam oge kasuburan patani manen cade. Assalamualaikum Bu. Hapunten ngadi wagem. Adi ya nuju ningalian kaendahan kamanengan kaurang ningali perkebunan ni rebut kitunya Bu. Jadi biasa-biasanya Bu sakedeuna. Ieu kami ti ngawit melak nu bisa ayeuna Bu. Bisa dipanen. Eta sabaraha sasih lamina Bu? ilustrasi panen ilustrasi kaopatna dipanen terus ieu teh diisal ka bandar eta per kilonya Bu asa di karungnya sekarang hampir di kilo eneng di kilo mohon per kilona nuju aya pangosam 50 50 tadi kan nuju arawis saya namanya Bu. Alhamdulillah ayeuna teh nuju berkah puasanya Bu. pada panyawatna neng kieu saya patek. Mohon ragun ge banyak Bu. Warga sadaya nambi ilmunya komo anu kangge nuju kebon. Warga sadaya pribados bade diajar ngabantosan si ibu. Biasnya Bu. Biar kieunya anu baleureun panten. Dina naonna Bu dina ieu nanya dina batang esnya kana mohon jadi lepas nusian ku hilir cara biasa kan nembean ieu teh da di mah ujung-ujung nemean ibu gitu sesah ya teh tadi ngawitanana teh jam 10 da asa-asa lah kitu kasih siang asa ieu tapi tadi ieu teh sarakeun kagok anu hejo kieu man teh Bu sing asa pulang aja mohon susah geningan pribados warga-wargi sadaya geningannya susah kedah saliti ulek gimana teh kita makan Bu gitu
meriogikan kauletan kasabaran sanes kantena supados menghasilkan anu melimpah oge subur. Ibu ngomongnya Sam-sam. kira ih wargi-wargi baraya tinggal abi mese bisi ibu pasihan langkung pamiri pasama terus langkung pisan ya teh ibu sing kagentos saya karena masing subur. Atuh nuhun Bu. Wargi-wargi sadaya mung sakitu anu kapihatur ti pribados tina dinten ieu di lembur Palasari Desa Santana Mekarti Sayong. Pribados pamit undur. Hapuntenna bila aya kalepatan tina cariyosan atanapi tingkah laku pribados anu kirang merenah ka manah wargi sadayana. Pribados pamit undur. Wilujeng kanten permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.